Prabu pangbeberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu ribados tos dugi di Kampung Parawan, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, kangge ningal kaendahan alam nu aya di palihan ieu oge rumah terpencil nu aya di lembur ieu hayu urang tinggal sasarangan. Nah, sahabat Mojang Desa, jadi menurut warga sekitar yang ada di Kampung Parawan sini, terdapat satu buah rumah terpencil yang ada di tengah sawah. Jadi mari kita lihat keindahan yang ada di kampung terujung ini. Nah, jadi jalannya seperti ini ya. Kita menuju ke bawah. Ya, sahabat Mojang Desa, Masya Allah, dari atas sini kita bisa lihat keindahan alam yang ada di kampung ini, dan itu rumah yang akan kita tuju. Bisa kita lihat betapa indahnya kampung yang ada di Kampung Parawan ini. Ayo orang keraskan perjalanan anak. Nah, wargi-wargi sadaya, jadi kali ini saya tepat berada di tengah sawah dan mau menuju ke rumah terpencil yang ada di kampung sini. Jadi ayo kita sama-sama melihat ke sana. Tuh, untuk kuliah kerja pada Esa bonteng. Oh, bapak teh bade mau konteng? Tadi dia di paling dia kan dia. Besok di dia. Ini menyelamatkannya bumi tengah sawah. Bisa dicarikan tuh bapak? Sareng saha di dieu? Nyalira. Oh, nyalira. Tiap pungi, tiap malam ngawungi di dieu nya. Oh. Kawasannya tos lami bapak. Kira langkung tua saksi lah, kacan beres kok ini kan. Tapi rawasan kita tuh mini tiasaan di tata-tatana jenengan. Oh, ya kayak iya aku. Nah, sahabat Mojang Desa, rumahnya bagus, terlihat istimewa karena dengan hiasan tirai dari bambu. Bukan dari sagu, bambu. Dan ini sagu. Oh, dari sagu. Dari sagu, ya dina bambunya pak. Bambu. Bagusnya. Kreatif bapak ya. Curiga si bapak na arsitek ya mah. Abi mah pokok di Kalimantan nih kan damal tuh. Kenapa Pak? Dia bikin rumah dari apa? Dari sagu. Wah, masa cenah ini. Dari sagunya. Dacan beres nih. Iya masih bapak na arsitek. Upami karena sayuran mah pangitan sana ahli abi teh namanya tukang gitu aya ahli mah teh sekedar. Kami jantan kana kebon si bapak teh namanya diajar. Tapi karena pertukangan ieu ahlina bapak teh nya. Upami nya sanes tiasa gitu abi teh kana ngebon kana kieu sanes tiasa gitu namun ngamangpaatkeun anu nganu pami anyaman mah abi mah insyaallah sadayana ge anyaman-anyaman mah. Anyaman mah ahlina. Dan seperti kurung hayam rangap. Oh, sampai damalnya. Damal. Resep di jalan. Mohon seperti kerajinan dia tampil. Harganya bapak. Tali nak kerap. Jantan bapak ngical sabaraha ieu? 30 abi mah. 30. Namun nya kitu neng abi teh permodalan. Anu abot gitu. Seperti ieu abi teh panginan enggak duit kadinya teh sekitar 2 jutaan. Iya teh. Ngan teh. Nya tak kitu aduh. Delita persantan mah di paling kidul abi teh kirang nanggung mere 150 bata di Lengkong Jaya cakat lapang. Cakat eta nama di Pidama teh modal abi mau
ngandalkeun tanah ieu we. Di lebat Nah, sahabat Mojang Desa, jadi selain Bapak ini rajin membuat kerajinan dari kire yang bikin saya gagal fokus. bikin mohon tampil. Mohon. Tuh, anu ku abi gagal fokus teh ieu. Nah, Aduh. oh iya. Tah, ieu teh naon Bapak? Cangkir tina batoknya. Ieu ngadamangnya lira. Allahu Akbar, Masya Allah tingali sayanya ieu diical teu Nya upami aya anu meser. sabaraha sakina Bapak? Tarang eta tarang ngasa pangaos abi mah. Tuh nya kreatif tina batok ieu teh. Mohon. Wargi-wargi sadaya masih tradisional atunya apa kieu mah? Mohon. Kapungkur Sareng kieu upami Pak. hanyir teh ieu mah teu aya istilah hanyir upami Ah, leres kitu. Janten pami kanu kieu teh kelebihanana teh moal hanyir. Moal bau hanyir. Tah. Ieu salianti gelas batok Bapak aya dieu teh? Itu teh aya da. Nya abdi mah didengarkeun gitu. Oh, mohon. Tapi aya dina kayu ge nya Pak. Iya ya. Coet sareng mutu. Upami itu mah coet atuh dina pamancingan ka mah teh. Coet sareng mutuna teh dina awi dina kayu nya Pak. Mohon. Tuh. Bapak meni tradisional. Bapak ngiring ya Pak. Punten. Oh, Bapak calik di dieu. Oh, mohon. Bapak wias abi kalbeuh? Enggak, naon atuh teh yang naon. Mohon. Di dieu teh Bapak teh calik sareng saha? Nyalira. Sawewengi di dieu nya Pak. Tah eta nya kerajinan eta ieu teh gelas tina batok. Ai etana pedah caina aya teu? Nyata teu aya, abi Oh. bade milarian teh anu agung teh gedeungan etanana. Mohon. Mohon. Biasana sok disebatna naon tah wadah caina teh? Ceret. Ceret. Mohon. Oh, mohon. Ya upami di kampung mah teko gitu. Teko. Tapi pami ayahnya istimewa. Mohon. Istimewa pami aya teh. Bapak punten ieu teh kan Bapak teh bumi teh hiji-hijina di tengah sawah teh nya. Pami ka jamban ka mana? Eta cai liang, cai nyusu deui kali lebak, caket wahalungan. Bapak ka ditu, Mohon. ka ditu ka jamban. Allah. Sabaraha jam Bapak ka handap? Iya tah caket walungan ieu tah hanapeun sagu tah. Handapeun pisan? Cai bersih mah cai nyusu. Lumayan ya. Bapak ieu teh kan kampung terujung Parawan. Dupi eta nami lembur Parawan teh aya sejarahna teu? Ari sejarahna mah memang abdi kirang paos gitu nya. Mohon. Setiap kampung ge aya sejarah. Leres. Pasti ayahnya Pak. Pasti gitu. Mohon. Mung sauninga Bapak naon tah eta sejarahna kampung Parawan teh? Nya upami kumahanya aduh bilih lepat nafsirkeunana abdi Oh, mohon. Dah daripada lepat mah gitu. Leres. Parawan, Pak Rawan. Parawan. Sanes bujang. Sanes bujang. Kampung Parawan. Sami-sami. Hapunten ku abdi diwagel. Nah. Kuating atuh panginten abdi aya kahirupan anu rada eta teh di dieu gitu. Abdi panginten bade ningali kana. Mohon mangga. Mangga Bapak. Mangga. Makin sehat. Assalamualaikum. Sadaya mung sakitu video kapihatur di rumah terpencil nu aya di Kampung Parawan, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun ternias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.